Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Nazwasna Umayyara di kelas 10 MIPA 3. Di dieu abdi bade nyaritakeun carita babat anu judulna Kean Santang. Kean Santang teh putra ti Prabu Siliwangi anu gagah tur sakti. Di Pajajaran atau di Pulau Jawa teu aya anu bisa nandingan kasaktianana. Dina hiji waktos Kean Santang hoyong ningali getih sorangan. Prabu Siliwangi minta ahli nujum keur neangan jalma anu tiasa nandingeun kasaktian putrana. Ngan sakabeh ahli nujum teu aya anu nembalan perkawis ucapan Prabu. Dina hiji teu lila aya hiji aki-aki anu ngadeketkan Prabu Siliwangi ngabejaan bahwa di negeri Mekah aya jalma anu ngaranna Bagenda Ali anu tiasa nandingan kasaktian putra Prabu. Sanggeus kitu teh Kean Santang pamitan ka ramana Prabu Siliwangi keur ka negeri Mekah. Kean Santang rek neangan Bagenda Ali. Barang nepi ka negeri Mekah, Kean Santang teh patepang jeung aki-aki anu keur nyuhan di hadapan tatangkalan korma. Kean Santang nanya ka aki-aki eta perihal Bagenda Ali. Aki-aki eta oge rek nulungan Kean Santang. Di perjalanan karek sababaraha langkah, aki-aki eta minta tulung ka Kean Santang keur nyokotkeun iteukna anu katinggalan di handapeun tatangkalan korma. Sanggeus kitu Kean Santang balik deui ka tatangkalan korma etu keur nyokotkeun iteukna si aki. Kean Santang nyoba nyabut iteuk si aki ngan pas dicabut eta teh karasa pageuh. Kean Santang ngaluarkeun sakabeh tenagana keur nyokot eta iteuk ngan tetep eta iteuk teh teu kacabut. Kalaka sukuna Kean Santang mebes kana tanah. Kitu jeung kitu deui saunggul Kean Santang nyokot eta iteuk sukuna beuki mebes ka tanah. Geus ngoprot kesang tetep eta iteuk teu bisa dicabut ku Kean Santang. Kean Santang boga curiga ka aki eta perihal aki eta teh saha sebenarna. Atos kitu Kean Santang nanyakeun ka aki eta. Dan aki eta teh ngajawab anu jadi bahan curiga Kean Santang bahwa sabenarna aki-aki eta Bagenda Ali anu dicari ku Kean Santang. Ngadengar eta Kean Santang langsung nyumpuhan kana suku Bagenda Ali. Kean Santang sadar kasaktianna teu aya bandinganna upami dibandingkeun jeung ilmu Bagenda Ali. Kean Santang hoyong guguru ka Bagenda Ali. Bagenda Ali teu sawios ngan Kean Santang kudu ngucapkeun heula syahadat jeung asup agama Islam. Satos ngarasa cukup elmuna, Kean Santang hoyong mulang ka negrina Pajajaran. Tos kitu Bagenda Ali nya teu sawios ngan Bagenda Ali nitipkeun amanat ka Kean Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Jeung Bagenda Ali oge mekelkeun tasbih jeung kitab Al-Qur'an ka Kean Santang. Kean Santang mulang ka negrina Pajajaran. Teu saeutik rakyat Pajajaran anu ngagem agama Islam. Ngan ramana Prabu Siliwangi teu kersaeun ngagem agama Islam. Prabu Siliwangi jeung prajuritna pergi ti karaton. Tinggal di hiji tempat di Pakidulan Garut. Ceuk sakao di dinya anjeunna ngahiang ngaleungit tanpa wujud. Ngan para prajuritna minda rupa jadi maung.